Paslon ari eta hiji pasang suratul qudwati ari gambaran ngamakmum eta tisun aya salapan tasoha anu sah itu qudwah eta fi khamsin dina 5 tempat ieu gambaran ngamakmum salapan gambaran anu sah na 5. Jadi aya salapan gambaran ngamakmungan anu sah 5. Qudwatu rajuli hiji ngamakmumna lalaki birojulin kalalaki deui ieu sah tah hiji tah. Wa qudwatu imra'atin jeung kaduana ngamakmumna awewe birijalin birojulin kalalaki dua sah tah ngamakmumna awewe kalalaki. Kadua qudwati unsa jeung katiluna wa qudwatu unsa jeung katiluna ngamakmumna waduk teh ngabogaan alat dua atawa bencong. Wa qudwatu unsa jeung ngamakmumna unsa atawa waduk birojulin kalalaki sah berahanya 3. Wa qudwati imra'atin jeung kaopatna ngamakmumna awewe biungsa ka waduk 5. Wa qudwatu imra'atin jeung kagenepna kalimahna ngamakmumna awewe bi imra'atin ka awewe deui. Jadi gambaran ngamakmum teh aya salapan ngan anu 4 teh sah anu 5 sah mana anu sah hiji ngamakmumna lalaki ka lalaki deui. Tuluy nu kadua ngamakmum awewe ka lalaki, nu katilu ngamakmumna wandu atawa bencong ka lalaki. Gitu nya. Nu kaopat ngamakmumna awewe ka bencong atawa ka wandu, nu kalima ngamakmumna awewe ka awewe di teu sah. Tuluy aya anu batal watab tulu jeung batal itu ngamakmum teu sah na batal teh. Watab tulu jeung batal itu ngamakmum fi arba'in dina 4. Qudwati rajulin hiji ngamakmumna lalaki bi imra'atin ka awewe. Hiji anu teu sah teh lalaki ngamakmum ka awewe dina salat berjamaah. Qudwati rajulin 2 mana? Wa qudwati rajulin 2 ngamakmumna lalaki biungsa ka bencong. Tuluy nu kadua anu teu sah teh lalaki ngamakmum ka bencong. Tuh, wa qudwati unsa jeung katiluna ngamakmumna wandu atawa bencong bi imra'atin ka awewe teu meunang ta bencong ngamakmum ka awewe. Wa qudwati unsa jeung kaopatna ngamakmumna wandu atawa bencong bi unsa ka bencong deui teu meunang tah. Nu kaopat bencong ka bencong deui ngamakmumna.